aya hiji jelema neuk ka kota bebeja ka guruna. Waalaikum ka mana sia neuk ka kota cenah. Ayo kok bebeja kula ngawa motor tapi teu boga STNK supaya aman ku polisi. Oh cek guruna ieu bae ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh nun diasupkeun nya teu dideuleu deui. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan. Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres Sudidi lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini. Kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cek lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya lebih lengkap ini Pak, ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cekna. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin kuncinya SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan. Jalan aing puyang cenah manggihan kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah wa ja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-Mustafa ibn al-Muttalib ibn Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wal bayda. Taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjudan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatid para habaib bil khusus di tengah-tengah urang aya Habib Syumi, 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 Hab
Al-Hasani ti Libya, teman daripada Raja Muammar Gaddafi, hadir di tengah-tengah urang. Kedua adalah nu teu asing deui Al-Habib Umar Al-Tohar, panjang umurnya. Saat dia aya di tengah-tengah urang, walaupun nyana dibutuhkan di halqah thariqah hari ini, tetapi nyana leuwih cenderung ka dieu. Dua ketilu aya Habib ti Mesir ulah ditingali soal maca Qur'ana tapi nagarana. Ieu negara ti negara tua, Mesir tua, dari negara kerajaan Nabi Yusuf alaihi salam hadir di tengah-tengah urang. Kemudian aya Habib-habib nu lain, alhamdulillah mungkin hari ini adalah hari habaib. Di tengah-tengah urang habaib malulu ieu, nu asli jeung nu teu asli aya kabeh. Alhamdulillah bupati urang hadir termasuk di jumlati habaib kene. Bapak Gubernur hadir tapi di rumah masing-masing. Tetapi alhamdulillah Pak Kapolres Dandim hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Ulah coba-coba ente ngaluarkeun pistol. Aya Kapolres, aya Pak Dandim di dieu. Nu jelas hadir urang di dieu satu tujuan, hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi, hayang jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nu hadir nu teu hadir urang doakeun mudah-mudahan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi tur dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina sahieu simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara. Sebab anu merenah jadi ahli thariqah kuari ieu mah ala kadar silsilah. Hiji pun bapa kenging ti Abah Haji Dimyati, kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Kiai Dahlan kenging ti Kiai Husain Carita, Ki Husain kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Ki Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Ahmad Khatib Syambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Utsman, Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahim Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al Mubarak Al Mazum, oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari, oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi, oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibdi, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Siri Sikti, Syekh Ma'rufil Qurqi, kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al Kazim, oge kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin, kenging ti guruna Sayyidina Husain Sayyidina Husain radhiyallahu an, Sayyidina Husain kenging ti ramana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatuhu fa huwa maqtu'ul faid. Jelema nu berthariqah teu nyambung silsilahna, putus faid. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli thariqah komo kasim kuring mah. Sebab ahli thariqah mah biasana cumplang campling. Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan. Teu kanyahoan ku sasaha ge. Eueuh nu nyangka edan we edan. Kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Ieu mah eedanan beda. Nah, ulunya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome. Edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun. Si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali. Coba bener teu. Akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh, datang kan edan. Assalamualaikum. Nya dempo we kieu. Assalamualaikum. 3 kali karak dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doana kula wali. Nyaga ka aing wali. Aing mah nu edan. Sia kunaon nyaga ka aing wali. Tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Aisyah nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabubak kemukakeun rahasia ka si Hairun cekna. Aing saking geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur sapoe 2 poe saminggu pae. Ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae hasan. Wali mah mung kanyahoan, ai kuari mah wawalianan. Jubah digedekeun segala rupa bariteun teu sabenerna ya sakikituna we ai asli mah masalah. Nah, kuari mah jubah panjang, calana nolol ka handap janggot sakieu. Masya Allah, di Indonesia ambal aya tarang hararideung sakumaha dipekan bae. Tah, tetapi teu asli, tanu asli mah sakumaha tadi. Ketika kajahuan cerik kan ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta Hairun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge. Nah henteu lila Ki Hairun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres balah mending anggeus ge teu lila mau. Tah jadi lamun geus kanyahoan walina mau teu lila. Nah, di dia loba nu geus kanyahoan walina ieu. Nah, saya ku yang ditunjuk ge. Kira-kira tereh eureunan ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun seputar wali. Urang diguyur hujan ketika taneuh tandus. Tatangkalan layu di hujanan Masya Allah. Iya kari ngeunah kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae. Masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula. Masya Allah mantep jasa. Nah ya kan tiis neleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif wal asrar. Ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideg-gideg ndek paharep-harep jeung bupati, dek paharep jeung gubernur, dek paharep jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh. Gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot. Beda setting bahasana. Ya kan? Paeh kabeh ge. Jadi ulah ku sebab deket jeung pamarentah gibeg. Masya Allah. Ki Fudoli lamun caramah dekat bupati beda bupati. Hayang rada nambah yeun tah. Ieu jurig nu sebenarnya mah tah. Ulah gideg. Dek sahat sarwa makhluk Allah
ketika bener-benerkan, ketika salah-salahkan. Tadi Pak Bupati di dia makomna makom toriko nyaritakan dahsyat anu ngomong. Itu beres Bupati ya. Ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola. Ye sembarangan. Temenang. Tapi orang doakan Persitana supaya jadi wali. Ya, atuh bupati heula geus jadi wali. Minimal wali kota lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arifal asrar kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Hartina guru mursyid teh nunuduhkeun kana suluk. Suluk hartina ngambah. Lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah. Niti dina makom-makom hiji-hijina makom. Suluk ngaranna lain satabrang parahna. Nah, ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan. Ulah sambarangan mere torikoh ka jelema nu teu masantren, besi salah. Sangkilang nu masantren ge lu masantren, ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna. Karak 5 tahun mah kakaraknya hos sakieu doang. Asal ditanya sakieu. Asal ditanya sakieu. Nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu. Lain masak caina sakieu. Ah eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh kan. Nah lamun geus 10 tahun 15 tahun alatna geus tepi ka anggeus juman syamsiah geus diaji kabeh. Jamul jawame goyatul usul selesai. Tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahatna nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere torikoh lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun da hiji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun mah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah wabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon urang awak urang nu Allah berikut ruh-ruh ge nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak ba mikirnya na oh nu Allah kabeh mantap ceknya kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cek kiai tewa kotokna nu gede teh jago pencit sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah hiji kotok aing nu jago ye ka mana cekna ye kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit cakna kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ye cakna oh masalah geus didokeun bae nu Allah oh geus masalah tuh kanu bodoh mah diancam ku nyanana sia ku aing awas dideleukeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing ayo sia lah eueuh kabeneran kiai teh boga kotok boga ge embe pencit bae ku nyana pencit embe atuh kiai ge sarua barang magrib jangan embe oh hiji tangan ka santri aya anu tadi teh sia mencit embe aing nya cak ke kiai teh oh kiai kunaon atuh dipencit atuh nu Allah cek teh atuh ku ulah dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial tah santri goblok cek ieu kan salah mere ilmu
nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ke Allah bae asana sendal kiai bea kabeh Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Bistiqon sifat 20 nu mantep heula. Sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah, nu mustahil ka Allah, nu jaiz ka Allah. Geus mantap. Wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Didinya ke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can ngeujeun nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka sim kuring diulah aman. Sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pemerintah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi. Pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih? Teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah. Manya wali dagang limbah. Nah, ieu kan teu bagus ye. Nah, aya tukang ceramah masa make DP. Akan teu bagus. Lailah para jamaah kaum muslimin, akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Karak. Nah, aya deui jelema dibere ku guruna ngan guruna kelantaran geus wali hebat percaya murid ka guru. Lamun guruna geus soleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota bebeja ka guruna, "Waalaikum, musen ka mana sia?" "Neuk ka kota," cenah. "Aju kok bebeja?" "Kula ngawa motor tapi teu boga STNK." "Supaya aman ku polisi." "Oh, cak guruna ieu bae ye." "Ye nya mun aya polisi ieu bikeun." "Oh, nun." Diasupkeun nya teu dideuleu deui. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres nu di dieu lain. Langsung nya eureun atuh kumaha? Surat langsung dibikeun. Ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cek mana? Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cek ya. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin kuncinya SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, udah jalan dah. Jalan aing puyang cenah manggih anu kos kieu mah ye. Wah yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, "Aku mas selamat guru." Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin, tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju wusul ilallah. Tanpa thariqah jarang, walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus
zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus ti pangeranan berarti maha pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah cuman make guru minimal secara umum ba'da salat 3 talqin zikir la ilaha illallah 3 kali ba'da salat la ilaha illallah la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, syatoriyah, khalidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus mejehna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleuk. Aya hiji jelema muriang, kadang muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyana kan bingung. Ya Allah ya Rabbi ieu hendak menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru, asal naon ka guru ieu eueuh. Akhirna datang bae ka dinya aya anakna dokter, anakna mah Waalaikumsalam. Aya naon abah muriang cek cenah teh. Aju anak-anak muria aju biasana ka abah minta cai cek cenah. Nya ieu kula minta cai bae. Oh ya. Penyakitna naon eta anak? Panas cek cenah. Rada eungap saeutik. Dibere ku nya lantaran dokter resep. Ya berarti ya panas, turun panas, napas berarti ya obat asma bikin ya. Udah tebus aja ya ini ke mana aja, ke apotik mana tebus. Ya dah. Nya terus bae ka imah. Nya namakan pikiranna mikiran bapana bae. Cek geus dikacaikeun. Jadi dikacaikeun. Tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat ti kiai diinum cager. Benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok, mau bakakak. Waalaikumsalam. Naon ieu? Ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai, kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun, higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep tah ba cek cenah ku resep dikacaikeun cager cek cenah ya geus aing cek cenah ieu sarua jeung aing belajar cek cenah kebeneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas. Nah, aing nyieun resep sorangan dikacaikeun cek nya teh. Sarua nya nyang nyieun kana sorangan, aja dikacaikeun, diinum tambah parah. Cak nya teh apa lain si itu cager aing teu. Ya diteangkeun deui ka dieu itu si itu nu minta cai teh, letak ka dieu. Aing maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun, dikacaikeun. Aju diinumkeun, cager. Kok aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah. Emang kumaha kitu heuh? Cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh. Nu dideuleu teh guru. Geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana. Geus teu naon deuk naon ieu mah ti guru. Boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat.
mana neuleuna saha? Oh nu di deuleu cakeun. Untung teu paeh geus ya. Tah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun ieu Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangdeuleu mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat derajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek Tuan Syekh aya kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleu mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya mah buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar kumaha sia bae eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ke malaikat Malik aya murid kula eueuh nyasab ka neraka coba periksa ke malaikat Malik eueuh cekna alhamdulillah ya rabbil alamin nyana cicing we kieu geus geura ka sorga atuh cek malaikat Malik geus geura ka sorga moal emang kunaon moal waka ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka emang kumaha beusi anu nyasab murid kula masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantap jasa geus boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat mantap tahu lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna boga presiden mantap seperti itu mantap kumaha ngomongna aing ieu mantap tah tanggung jawab terhadap rakyatna masya Allah geus lah ulah nyaritakeun politik capek nyaritakeun politik engke Pak Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh nyana ge terlibat hutang bangun eta nah iya begitu titah kasor ka neraka sorga moal waka ayeuna kena nyanyahoan heula kabeh ka neraka akhirna geus beres haparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek Tuhan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kene can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun masyaallah etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disisa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing jol teh Tuan Abdul Qadir deuk naonan ieu ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man nabiyuka Abdul Qadir kan salah ya kumahakeun Gusti siksa sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaekeun galon cekal ku Tuan Syekh blok kadiekeun sia tapal kadiekeun dirambet ku Tuan Syekh Abdul Qadir sambarangan sia bejakeun deui ka Gusti Allah
bejakeun deui ka Gusti Allah, Gusti palu dicokol. Hai sia elehan amat atuh. Sia malaikat tanaga anak gede. Masya Allah, meureun make babacaan panjana babacaan bismillahil. Mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun. Ieu tetep bae siksa. Oh, jang nyiksana tuh. Kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu. Pasek. Salat tilok, naon tilok, ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir. Hadir ge lain zikir dek dahar bae. Anu ti perbo pan ieu dahar, rebo Kamis Jumat Sabtu. Datang ka Minggu. Waduh, masalah sih. Ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak, daharna di dieu. Di papai unggal imah masalah. Nah, ieu pasek, ieu pasek ieu kumaha ieu? Bejakeun ka Gusti Allah. Lamun memang ieu murid kaula pasek. Ilam yakun jayidan fa ana jayidun. Lamun murid kula salah, murid kula teu bagus, kula nu bagus. Ulah dideule muridna, nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah, teu daekeun malaikat. Bung aing balik deui. Bong aing. Bejakeun. Lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir, ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka. Moal anu ka sorga, moal anu ka neraka. Bejakeun ka Gusti Allah, ambo teh sing ngomong. Nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamki saya batus saya batus saya besar. Nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun. Ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Abdul Qadir, ieu kan bahasa lain lalagan, modal dina thariqah, heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia, ieu teh kan eta tangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaanan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus ya. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak, moal aya di mana lagi. Dengan bahasa ada biji di dalam pohon, moal aya. Masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu. Eta mah aya. Ari siki di jero, nah atawa siki di jero calana, jelas. Eta mah mal diteruskeun asuh ieu sia mangareres jasa ieu pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sim kuring hanya sakadar macakeun silsilah bahagia. Aya masyayikh qadiriyah, masyayikh Naqsabandiyah, masyayikh turuk di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunia. Ya, nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun. Nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikan kukuman, nu penting deuleu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana dek balik balon Jumat kan di dieu. Dek baliknya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul, coba geus datang ke bandara makanya nak balik deui ka dieu. Lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Cikula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain. Itu makan Habib. Tapi kan jana darah rai kita ka dieu berarti kan aya nu Noel. Ya. Haji Habib Rojak ge ditowel tadi ku jahe. Nirilik nya ka dieu. Beda toelanana nya mah jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegkeun tauhidna, tetegkeun fikihna,
tetegeun syariat, tetegeun thariqah, tetegeun hakikat. Aya syariah kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir, thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatna. Iraha deui waktu ke urang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yu'til hikmatan may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah model kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna, dakwahna make hal. Iyalah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat, mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah, mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul azim. Ya wewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter, lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak, mandul. Panasaran datang deui ke dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa. Naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah. Sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar. Kos urang persis. Percis jasa urang. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Ye, atuh naon kos nu bener teh urang mah kos kitu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ka Tuhan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun.
perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi papang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Ya tungguan. Tuhan saya langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali, ya Allah ya Rabbi, abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti, coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu. Guys, bejakeun gadawa we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah, dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden yeuh diliongtin, tenden diliongtina. Nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya. Muhun Tuhan. Alhamdulillah sekarang setelah diberenya sabar nama anak dan dah balik ke imah langsung balik ke imah nyana biasa sesonoan jeung salakina telila langsung nyirah telila langsung karasa rene 9 bulan borosot nyalahi bunga na luar biasa dibawa ke Tuhan saya. Alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa. Wah urus teh Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui. Terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jara ge bunga. Alhamdulillah sakjana bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se ai loba kieu mah
mun hiji mah berarti doa, ieu mah berarti cuman tertunda ceknya. Lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti. Berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat. Sebab ieu mah anu kajadian ceknya datang ka 7 mah berarti tertunda, ieu mah ngan pas ka ditu, pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere. Geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nya ka juru imah. Lain doa Tuhan Syekh. Langsung harita keneleng nyana ieu pinsan. Begitu pizan ngadaingi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina. Begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah beda cek salaki berarti ayeuna aya di mana mah ye leng-lengan ya. Leng-leng emang tas di mana? Sakieu tas di akhirat. Ambo jawa amat teh lalakon. Tas di akhirat sagala. Geus dibere nginum terus sadar, begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentak, langsung molotot. Ieu saha? Deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager. Asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu. Teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7. Cek salaki lihat coba bae tingali tama mayit saha. Barang di dulu sirah getihan kabeh belah kuluna. Ya ieu mah anak anak. Kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus. Haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon. Salakina langsung mamawaliong ti Neng. Jimat tituan sete ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka tuan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo Tuhan Syekh pamenta ku pohar sia mah Tuhan Syekh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun bejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya
perkara keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pan pohara jasa eta ya Allah pernah ka kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari tah mah gitu wae teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah. Ya Allah ya Rabbi. Tah ditanya Tuhan sete Tuhan si karomana pohara amat. Lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung. Embungeun nya mah boga karomah. Sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah. Kabeh ieu urang ke boga karomah ieu. Komo MZ mah almarhum. Kak mih karomah. Hebat MZ mah. Lain mukmin mah mih ge karomah. Tah, mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah. Urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya atuh supaya kelihatannya atuh bagus aja cek waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dul zuhur berangkat salat dul asar berangkat salat dul maghrib berangkat salat isya berangkat salat eta karomah lain leutik-leutik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah boga eta mah pohara kan tetangga orang mapan bo diparahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa ka karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah. Ya, urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga yang loba jasa masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu na ieu urang bakal ngahawalan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Birma anu araya thariqah terus di dunia bagus puguh di Irak kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara gas lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang iyalah karomah Tuhan
geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan, nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogo lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah, sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh maksudnya geus lempeng biasa gitu tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah Tuhan teh boga wali, Tuhan teh boga wali Gusti ngaran Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuhan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti, kabeneran Tuhan Syekh teh keur ngalawudu. Artina ngadenge jeritan Tuhan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah, cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya. Datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh. Kadieu teh cenah bakiak nu kula kadieu. Patu jamaah ribuan karita kaget. KKKI datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuhan sementak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsa. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mendak. Dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena. Ditelitilah ku para pilot, kepala tentara Amerika, akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam.
gitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nongton we goblok sia ye ulah haram sia mah haji ka mana aing neuleuh anak heula ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidua teh hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deuk nyin majlis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititahna ge asal ka aku murid we geus beres ya Allah ya Rabbi ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ka Tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah waung henteu nya nama nyaon teu kangarani ngaran nyaon henteu nya nama teu nyaon gawe naon bae tuh Bapak sia raja saya tuh ampura bapak ulama aduh geus teh nyaon naon atuh pates ka neraka gajian Tuan Syekh tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi beuteung asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu adalah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wauh teu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametin teu aya kos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur we alhamdulillah bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya je atuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari mah geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab nang jelas jasa
eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Oh karomah nangis pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalamatkeun anak abdi atuh geus maot papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan Syekh nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha saya hirup deui geus maot menta bayi mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di imah aya geura balik baliknya na ka imah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di imah can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh air kaya aya ieu atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah geus geura balik ulah sok halalaga ieu atilu ieu mah moal cek geura-geura itu geura balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan Syekh kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal kaharti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan Syekh ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema ya kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos gitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu henteu teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewa na leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh
jatuh bulan teh kapan datang ka Kangjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui ngahiji deui sujud ka Kangjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeul ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeul ku Muhammadiyah je teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi beneran deh kos kituna ini bisa joke nih enti tak kuki uci cenah aing ketempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alam itu ya alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal ka harti ku urang urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharin teh kusia kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu masih salat sia keur di hadapan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekeun Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi maghrib ye kudu aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah deui kanu ngoran deui kanu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb agihan ku malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kangjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kangjeng Nabi mah lantaran Kangjeng Nabi mah tina nur didamelna itu Tuhan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kangjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kangjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuhan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuhan Abdul Qadir jeung Kangjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeul dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril
tuh lain kita tadi bebeja. Bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah. Ai ku ente bapak gon moal tetap. Ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden. Dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul. Oh tuh. Wih mantap jasa. Nu mana? Baju beureum. Eta emang mata sinden mah kos gitu. Ari Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadel. Ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah, Jibril hatur salam alaikalissalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah. Aisyah ulang. Allah hatur salam kakarak. Aduh, pohara jas. Dihatur salaman ku Allah. Ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente. Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuhan Syekh. Begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaja doa kos kitu nya. Atuh bacak laon Gusti teh kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jaya jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal brak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos gitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir. Nya tetep kudu make syariat. Dan mantap urang ge sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah, Allahna tetep make syariat. Ngadamel bumi langit. Pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe ke penting. Sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa ka Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil. Dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep nya lagi hahampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan samun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah, di majlis teu aya, di masjid teu aya. Di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah. Ditonton ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuhan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon.
Kula diondang ku murid kaula di laut cek kena hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk wai kan jutaan lauk tambah teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang wah tung geus mantap birat lauk guys sebab udah diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asa datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun itu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan syekh begitu nyaba ka tuan syekh datang ka dieu maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka tuan syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung tuan syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan syekh melah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan syekh yeuh barang datang kalinya turun kek paeh ceuriknya cek tuan syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasombongan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula barukan balikna jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate kakarek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun orang di mobil selamun orang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel orang asana nyana Masya Allah buyut Barzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo orang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah batak pemajikan boro-boro mau pemajikan gede jangkrem pemajikan sekurang itu siap mau meren dia ya Allah ya Rabbi tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya mengaji pelaksanaan ieu mah ngaji lantak dipending ge masalah ieu mah lantak diroti aya kapastian naona ina urusan tarab Zaid ngarusak karena salah saiji anggota ki Umar nu dirusakna teh lain sukunna sakadar ping-pingna taeta syarat bayar diat dalat tablugopi diat tanazalat tablugo diat tanasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah du cantang tu na ieu mah ke kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung diraga-raga badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun
Ilam yakun nafsun maka lamun teu aya kakurangan ubiro akrabun aksini lalin dimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagurma cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarul muqaddar ari jarul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus kadina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam.